luar biasa Gatot Kaca maju. Hei anjir. Kehel iya. Hei, hebat aja. What's up, yo? What? Stiker sayang kumampara. Iya ke? Barang Raden Gatot Kaca mendengar jamak iya raja tinagara Guha Kendra Kakasih Puspadenta. Kadang-kadang Gatot Kaca leles. Lir kapukai punal lir kapas kaujan wait. Udah sia. Padahal jadi kukumaha ku aing. Sakitu jago teh. Cepot. Deuleuh sejeger maneh paeh teh tempo. Duduh teuing leuy. Sangka kan mau guru kaula eleh mau guru. Pasti tenang agan. Agan mau guru damang. Wits. Oh, tukiat mau guru tukiat. Tukiat kalau tukiat. Hah? Tukiat? Iya, tenang. Aya abdi di dia tenang kan. Hebat maha guru. Nah, jadi disebut maha guru. Wah apa siapa? Wah apa naon? Telelajo ti mimiti siapa? Anjing, naon eta? Nah, jadi dua si Cepot. Naon gitu? Edan planet naon ieu dulu. Nah, jadi kieu leuh. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Agam sial deh. Aduh. Anjing teh bobotnya ahan ieu mah. Lagunya. Behareupan bisa teh. Biasana menyelah meniru wasing dalangna teh. Adoraka goblok ada ruas batur jadi ruas gitu ta. Ke. Kaula teu ngarti ye. Aya nu nyekel yang jamu sekali musada nu mana? Dewek. Cepot abdi. Bener eta layang jamu sekali musada teh dicekel ku maneh. Sumohun. Ya. Baik sabaraha ku aing dibeli sok. Hah? Dibeli ku aing eta sok sabaraha miliar. Wah, dewek mau dibikeun dibeli mah. Mangka aing menjual lah. Aing hayang ngalotengkeun leuh. Ngalotengkeun ti mana goblok geus gablek geus teh. Hayang kabeli hebel aing teh. Dapur yang diganti ku keramik. Aing teh, apa dapur teh gablek? Dapur sawe ganti. Jadi ieu teh maneh teh nu nyekel layang, mohon. Jadi teu bisa dibeli, teu bisa. Naon atuh? Lamun si hayang dibere ku aing, edan. Ieu teh maha guru ti kunaon? Cicing kumaha aing. Ya ganceng abdi ge bangsa ieu cicing semuanya hos cicing. Jeung bau jeung naon sia teh. Jadi lamun dipenta mah dibikeun ku aing. Duduh. Itu bener Cepot, bener aing. Keung moal ngabohong aing mau dikorekeun. Piraanan layang jamu sekali musada. Weh, geuning bager maneh Pot, bager aing mah ngan aya syaratna. Naon syaratna? Syaratna nya. Ulah gede bohong. Jeung ulah jadi tukang tipu. Ulah gede bohong jeung jadi ulah tukang tipu, bener. Kaula mah tara bohong, ceuk saha? Ceuk kaula ayeuna geus sia geus bohong goblok ieu teh. Keur ngabohong sileng jadi teh. Ke nyaho ti mana kaula ngabohong? Ya, aing ge nyaho ulah disangka mata peda aing teh.
kumaha ulah disangka dewek mata bata pada aing tembus panembok ka sia ulah make kedok nu ieu rek make kedok lapisan meter ge aing apa ka si lain somong dewek mah apa lamun hayang layang jamus kali musada ulah aya bohong dina hate maneh ulah aya tukang tipu dina hate maneh kakara ku aing dibikeun tuh lami-lami ieu raja ti nagara Guhakendra kakasih Puspadenta leungit tampil lebih hilang tanpa karana ngajang elek jadi Raja Amarta Prabu Yudhistira itu kaayaanana nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang obat wah aduh cahaya gilang gumilang senyana turut hanyangkan si goreng yaudatina wah ampun wah paingan putra dalam eleh wah salika tot kaca disatukangan wah penasaran ke jelema sahayu gitu wah cepot tapi cepot seungit wah katalah agan semaka pihatur agan diterima cepot abdi ge semaka pihatur agan diterima dawala ari anjeun teh saha sebenarnya dewek bener aing teh sia teh aing tuh agan tadi ge kitu we aing teh sia teh aing tapi ka abdi mah nu gelo oh da sia mah hebel goblok jadi maksudna teh kumaha ari anjeun diciwit kumaha nya nyeri da dewek sarua nyeri lamun dihina nyeri dewek sarua hartina si lain jeung dewek teh eueuh bedana sarua dewek jeung anjeun teh sajajar sanajan make pangkat naplok dina tak-tak anger hareupeun pangeran kabeh rekep deng-deng papak sarua sarasa sajiwa anjeun teh sarua jeung urang jeung kieu ngadahar sangu sarua di mana lapar dahar jadi eueuh bedana antara si lain jeung dewek teh nu ngabedakeunna teh naon kabersihan hate jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantena ieu layang jamus kali musada ku aing digubuk teh lain nganung harti aing mau tapi sila lain teh kudu apa naon eusina ieu layang jamus kali musada jalankeun lain dipake papae sungkul lain dipake mitos sungkul lain jadi hiasan di karaton tapi kudu dipake ku anjeun naon pakeanana nyata anjeun kudu manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna jeung si cepot selaku rakyat Gatot Kaca selaku lurah Tamtama anjeun selaku pamimpin di ieu negeri sok geurang ngahiji deui ulah aya gantar kakaitan antara pamimpin jeung rakyat jeung pamimpinna ulah patukang tongong lamun pamimpin geus patukang tongong jeung rakyatna tunggu kahancuran hiji negara ulah jiga cai jeung minyak antara pamimpin jeung rakyatna rakyat kudu apa kana hak jeung kewajiban salaku rakyat pamimpin kudu apa kana hak jeung kewajiban salaku pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat ieu mah simbol ieu mah barang diduruk ge beak tapi lamun eusina dipigawe nepi ka jagat rungkad bakal manggleng langgeng mangfaat salilana timalan kaulanun sok pigawe bakal kahontal subur makmur gemah repah
Allah Jenawi Aman Santosa Kerta jeung Laharja negara Madani Mardutilah bakal kahontal lamun anjeun sumener kana 2 kalimat syahadat tu ieu. Persaksian antara urang jeung holikna jeung utusanana sumenerkeun kadinya. Eueuh deui sumber hukum lintang ti eta pikeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara oge pikeun kamasyarakatan salarea kaituna kamanusiaan salarea. Manunggalkeun hajikeun deui antawis rakyat jeung pamimpin-pamimpin jeung rakyatna sakitu amanat ti aing ngadak-ngadak ieu asta jinga mamalihan ngapelesat jadi cahaya kawang-awang teu aya sanes nyata ieu teh Sang Hyang Tunggal ti alang-alang kumitir. Astra Jinga Ampura kaula Astra Jinga selaku pamimpin kadang-kadang juledar kanu jadi rakyat yami agan kadang-kadang abdi rakyat ka pamimpin sok ngunghak campelak urang ngahijikeun dewe tadi ge disebatkeun manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna yang sakitu we teh Akang saparakan cahapunten tina samudaya kalepatan